Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa sadaya, tepang deui sareng kuring Raden Ismail Kusuma dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun informasi Sunda keur Balarea. Edisi Sabtu, Ping 20 Februari 2020 Salami 3 menit kapayun, sim kuring baris nyarengan pamirsa dina informasi-informasi sabudaya Jawa Barat. Anu munggaran aya warta di Kabupaten Bandung Barat ngeunaan tomat momotaro dibudidayakeun di Lembang. Pamirsa, sumangga nyanggakeun iber salengkapna. Pamirsa, tomat teh beda-beda Korea mana. Bisa gadingan tomat ilahar dijual di pasar tradisional. Kiwari aya tomat beda teh, nyaeta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku petani Lembang. Tur di erong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji buahan ilahar dijadikeun bahan sayurin atawa sambeleun. Sakapun tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun dibilas sakilas dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidayaanna nyaeta tomat momotaro. Patani di Desa Leungsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur jeuyah ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal batan tomat lokal lantaran kualitasna punjul. Di Lelewe Lembang, tomat momotaro bisa tumbuh kalawan hade. Samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Parang mangsana panen, mupu tomat momotaro teh henteu bisa sagawayah. Kudu luyu kana aturan, sangkan bisa awet, tur tapangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain asli tomat di urang, tapi di Jepang. Tumuhna tomat momotaro kawilang langka di Indonesia, lantaran kudu ngaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna. Leuwih bangga batan tomat nu ilahar aya di urang. Mata moal aneh, upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Eta hal diebrehkeun ku salah saurang patani tomat momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilahar teh, momotaro katangan beda boh dina raksana. Pon kitu deui jeung hargana. Harga tomat momotaro jauh leuwih mahal batan tomat sejena. Harga tomat momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Pamirsa, mung sakitu warta Sunda dinten ayeuna. Sim kuring pun Raden Ismail Kusuma amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.